Bismillah abdi ngawitan ka Allah nu sifat Rahman, rahmat salam ka junjunan Muhammad Rasul pilihan. Waktos Nabi diisrokeun, naraka diunggalikeun, ninggal seueur pisan istri nu disiksa rupi-rupi. Ari anu kahijina nu digantung teh buukna, bongan di alam dunyana teu bisa nutup oratna. Ari anu kaduana digantung sareng letahna, nganyerikeun salakina ku omong sareng ucapna. Ari anu katiluna ditalian dua susuna, bongan nyusulain anakna teu saijin salakina. Ari anu kaopatna ditalian dua sukuna, bongan kaluar imahna teu saijin salakina. Ari anu kalimana ngadahar awak manehna, bongan waktu baheulana waktu di alam dunyana. Ngagelis awak manehna di tempo lain muhrimna, sabab sok ngomongkeun batur, ngomong-ngomong aib batur. Ari anu kagenepna motongan awak manehna, tina gunting narakana anu kacida panasna. Karena dosa manehna masyhur di alam dunyana, terkenal ku jalma-jalma bari tur dipuja-puja. Ari anu katujuhna ditalian dua sukuna, sareng kadua leungeunna dugi ka ubun-ubuna. Teras dibelit orayna sareng ku kalajengkingna, eta kitu siksaana ka istri tara salatna. Oge tara puasana, tara mandi jinabahna, oge teu daek wuduna waktu di alam dunyana. Ari anu kadalapan beungeutna teh siga bagong, awakna siga keledai, eta kitu siksaana. Karena di alam dunyana tukang ngadu-ngadu domba, ku omongna jeung sikepna oge resep ngabohongna. Dina sadaya ucapna bari jeung teu dipikirna, eta teh gede dosana kaduhung di akhiratna. Ari anu kasalapan
beungeutna teh siga gogog, tukang fitnah tukang ngambek, kanu jadi salakina. Padahal eta dosana kacida pisan gedena, maka urang sing paurna kana siksa pangerana. Ari anu kasapuluh beungeutna teh siga gogog, seuneu asupna biwirna kaluar tina zuburna. Eta kitu siksaana kanu sok ngungkit-ngungkitna, pamere ti salakina teu pisan ditarimana. Dengki sareng iri hatena teu taat ka salakina, eta kitu di dunyana maka urang sing sieuna. Tak kitu teh siksaana istri nu loba dosana, bongan waktu keur hirupna teu taat ka pangerana.